Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Mangga ibu calik gaduh keluhan naon bu? Iya dok, soca abdi bermasalah. Kinten-kinten gejala naonnya? Bermasalah kumaha ibu? Cobi jelaskan bu. Ya iya teh sok teka tinggal sakapeung dok. Dekat tinggalna kumaha bu? Ya iya teh dok. Tekaop dibentakeun kana dompet. Sok tara katinggalina naon. Kinten-kinten panyawat naon tah? Oh, eta mah disebatna teh panyawat dana rendah bu. Kumaha cara ngelandonganna dok? Kieu bu, tiasa dilandongan di bumi. Carana kompreskeun artos nu bareureum gambar Soekarno kana tarang ibu. 10 lambar mah insyaallah mending geura bu. Kumaha pak? Gaduh keluhan naon? Saya insomnia dok, Insomnia. terus 5 hari teh bisa sare dok. Itu tungguan da teh tunduh-tunduh. Nepi ka capek nungguan pitunduhun teh nepi ka kasareana. Oh gitu. Bapak kapungkur nuju alit sering gebisnya. Terus mastakana heula nu notok teh. Wah si dokter bisaan. Kok bisa awal dok? Margi eta bapak mastakana rada sengklek, kedah didagor. Mangga ki, teu damang naon ki? Iya dok, nyeri waos. Cobi pangparioskeun. Mangga. Oh, ieu mah waosna tos bolong ki, kedah ditambal. Emang sabaraha pami nambal waos dok? Ah mirah ki, salobangna 100.000. Mirah tibeh manana dok? 100.000. Cobi pariksa deui dok, boa sanes bolong. Sugan we miis hungkul. Jadi tinggal dikompa deui, teu kedah ditambal. Aki, eta teh waos sanes ban jero. Nah tadi henteu katambal ban heula atuh. Malah ka dieu.